Coy, maneh apal teu monyet? Monyet alias tenyom teh sato nu pinter jeung rada usil. Gerakna gancang, lempangna rada lucu, jeung sok hayang ngajailan batur. Biasana monyet mah cicingna di leuweung atawa di gunung, tapi ayeuna mah di kota-kota oge aya. Contona nu keur lalajo video ieu. Monyet asalna ti leuweung tropis Asia, Arika, jeung Amerika Latin. Tapi sabenerna, monyet geus nyebar ka mana-mana, malahan mah aya nu dijadikeun piaraan oge. Padahal eta sato teh kaasup kana sato nu kudu dijaga, sabab loba nu geus langka. Monyet resep pisan kana cau, da cau teh kadaharan favoritna. Monyet miboga kamampuhan adaptasi nu luar biasa. Sanajan beda-beda iklim, monyet mah bisa hirup di mana wae. Monyet oge bisa diajar tina pangalaman kumaha cara nyokot buah nu hese kahontal atawa kabur tina bahaya. Jadi monyet teh teu saukur gesi tapi oge pinter mikir. Inget hirup mah ulah eleh ku monyet. Monyet wae mikir, mainnya maneh sare wae. Tong hilap like, komen jeung subscribe channel YouTube Kuring Konten Edukatif 9097.